Cicak adalah jalan ninjaku. Halo, assalamualaikum sadayana. Kanu ningali video ieu tanya maneh anu ningali video ieu. Kenakeun urang cacak apalin urang cacak heuh tah urang cacak langsung ngarayap teh geuning di luhur. Cacak diciptakeun ku Allah ngarayap. Sedangkeun kedaharan urangnya ngararapung. Sok kabayang teu kumaha ngalana eta urang ngarayap kedaharan ngararapung. Tapi urang teu hariwang. Naon sababna? Percaya ka Allah mah lamun nyiptakeun makhlukna teh eta teh geus disiapkeun jeung milik jeung rezekina. Buktina ye tempo awak urang leunteuh heuh teu. Anjir kela euy tuh si teh arek mandi gede Jawa. Cing suang naon heula. Lah ke sia doraka bisi cicin deuleuh deui. Oh nya tuh suang tuluykeun deui nya dakwahna heuh. Beda jeung laleur, aya laleur mah ngapung, kadaharana loba, sagala beuki, kana tai beuki, kana bangke leu beuki, kana sangu anu jelema beuki, kana kopi beuki. Ngan hanjaka laleur mah sarakah. Sok bayangkeun laleur sagede kitu eta kalah ngahayang kopi anu dina gelas airna naon? Paeh ti kana kopi anu jelema eta teh akibat sarakah. Laleur teh tah kitu. Pemirsa, anta ka umat manusia peupeujeuh ulah hariwang ayeuna keur usum baya teh sok sanajan teu kabagean meureun lain milikna. Percaya Allah mah apa sagalana, berarti meureun lamun lain milik maneh di dinya berarti aya milik maneh nu disiapkeun di lain waktu ku Allah gitu, lain dina BLT atuh. Bisa wae meureun maneh mah milikna meunang bantuanna berupa baheula dina PKH atau dina prakerja atau meureun syukur-syukur milikna maneh mah hareupna bakal alus bisa munggah haji, amin. Oh sia beunang, ieu meng.